Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naila, di dia icalan naon? Pertawis di dieu teh icalan mie dingin sareng mie jebel sareng soteng, baso gitu. Nuhun. Tepangkeun ieu nami abdi Nazwara sareng Ilma. Di dia abdi sareng rerencangan bari ngawawancara Teh Nay. Oe bahan-bahan ngadang mie jebel teh yang pertama kan aya geuningan bawang putih di blender terus digoreng pakai minyak terus dipakai cai minyakna. Teteh biasanya jualan mie jebel di mana? Di Bumi we paling aya nu ngadeo gini. Sapertos kalian suka deo meureun kayak banyak kan. Terus kan jauh paling ongkirna teh 2.000, 3.000, 5.000 kalau paling jauh. Dinten iraha wae teteh icalanana unggal dinten oge icalan cuman kucele lamun misalkan nuju aya halangan sehari gitu yeuna lirena. Kumaha carana teteh dagelanana supaya laris manis? Ku niat sareng teu kenging aya kata hoream geuningan kada semangat terus teh kan kalau kita semangat kepada pembelinya oge pasti meureun aya rasa ingin pengen beli gitu terus harus ada kata promosi gitu. Atur nuhun kana sagala watosna punten ngamagal waktosna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami wawancara kepada tukang pedagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.